ja'alaka tegasna mengajantenkeun ka anjeun sa Allah muta'abbidan anjeun nujanten abdina lahi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang jadi jelema tukang ibadah ngan hanya karena ibadah nu bidang ku urang karasa urang nu bisana salat ieu nu abdi ya, ibadah nu abdi, taat nu abdi, kasaya teh nu abdi Gusti pada disangakeun ka Gusti itu. Aya disangakeun begitu saja ieu mah hayang digantian ku ganjaran, ku buruhan karituna digantian ku surga gitu. Pada sidik urang ibadah ke ibadah kedua, sidik urang ibadah gitu bisa ku Allah dibisakeun. Satos urang teu bisa ibadah tuluy dibisakeun ku Allah ayeuna kari-kari ibadah teh aku urang. Lalu dia aku kumpul mah ieu mah dituker tambah jeung Allah subhanahu wa ta'ala. Da bidatos getong Gusti ibadah. Cobi ayeuna mah tingalikeun ka abdi naon ganjaranna. Malih memeh midang mawan ibadah teh teu tingali ganjaran teu pati hayang pati aya tasiru tegas sama janten naon iradatu ka kahayang anjeun wa qasdu ka anjeun pamaksadan anjeun eta al ibadatu ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atu jeung taat lahu ka Allah muta'abbidan lahu teh kabuktian kahayang anjeun pamaksudan anjeun ibadah jeung taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu teh jelema anu teh jalmi nu diibadahkeun ku Allah ngan keur ibadahna boga ngaku urang anu bisana komo lamun jelema geus teu daya ibadah-ibadah rezeki ka can direrenan ku Allah kasab alhamdulillah dititipkeun keneh ku Allah subhanahu wa ta'ala utamina mah urang di yuswaan keneh ku Allah ibadah teu daek gitu nauzubillah wa taro jeung ningali anjeun anta tegas nama anjeun dohirot taklifi kana dohirna katakli da urang dikersakeun ku Allah janten jalmi nu tukang ibadah ngan anjeun ningali yen anjeun teh dohir kataklifan pakot ngumpul jadi ngalaksanakeun salat teh peda mah ya gegedena mah ditaklif ku Allah diwajibkeun ka urang terus dipaparingan akal mukawa ya hukumna ge wajib al wajib anu wajib alaika ka anjeun al wajibu anu wajib alaika ka anjeun jadi katinggal tiap urang ngalaksanakeun ibadah jeung taat teh bongan dina diri urang boga dohirotan dohirna kataklif tos kabatas ku Allah tos dipaksa ku Allah di 15 tahun ka ieu mah kudu ngalaksanakeun parentah nu diwajibkeun ku Allah parentah nu disunatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwihna tos 15 tahun ka ieu urang kudu ngajauhan kana perkara nu dilarang ku Allah tangan keur dina ngalaksanakeunana boga rasa ieu teh urang nu bisana kitu eta jelema nu teu dipaparingan kakeran rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala pakanahu maka sanyana Allah subhanahu wa ta'ala yaqluhu meradih Allah temin kati anjeun ai min nafsika tegas nama dina diri anjeun li ajli taklifika karena arah-arah kataklifna anjeun ibadatahu karena ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atahu jeung taat ka Allah itu sacara Allah teh miwarang ka anjeun teh ngawajibkeun ngaberatkeun malahan ya tiasa dihartosan kitu dina diri anjeun teh li ajli taklifika karena arah-arah kataklifna anjeun itos diberi balik ku Allah
terus diberi akal mukalaf Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah miwaran ka urang teh ibadatahu karena ibadat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat urang di paparingan kamirahan ku jadi umur 1 tahun lebih ke 14 tahun 15 tahun mah Allah miwaran ya karena ibadahnya itu dipikir ke budak yang dimana tos 15 tahun wayang atau kewajiban nu tekenging dikantunkeun ku eta budak tak lamun teh mah urang tos hampir 15 tahun di paparingan bonus ku Allah jauh teh 15 tahunnya taruh wena yuswa urang tina 10 tahun nepikeun ka 5 tahun ditabi ku Allah 15 tahun 5 tahun 10 tahun mah sebalik sebenarnya jadi tinggal balik nanti berbagi jajan budak 10 tahun uang juga ada umur alhamdulillah ulit ngador kesareun cigana sholat boroting 2 rakaat genep rakaat nikmateun ya tapi tadi tapihan Allah jadi yuswa 10 tahun ge murang kali di piwaran sholatnya sebenarnya masalah tapi masih kene di perusohkeun ku Allah keun tersolat di naon-naon murang kali ya di paparinan 5 tahun deui ku Allah nepikeun ka 15 tahun ngan geus 15 tahun wayahna malaikat raqib jeung atid catet kagorengan jeung kaalusanana anak pun 15 tahun ka dieu mah pamaka ditulis di urang ditaros ku batul man geus sabarang tahun ayeuna yuswa teh 40 tahun sok sholat ke eta dapat macam kata deui astagfirullah belang betong kerbelang-belang kerbetong-betong osok ngaji tanah ngomong kana ngaji mah can kataklif mah detik kene mah cenah astagfirullah boro-boro ting ageungna leutikna dosa urang dicatat ku Allah jantan mimiti buku dipasihkeun ku Allah ka urang teh ti kawit 15 tahun tos dibere balik urang nami ya nu teu tiasa kadang-kadang diomean deui ku urang samudaya anak pun 15 kali eta teh dicatat ku malaikatna hebat urang kali wa ta'atihi wa ta'atahu jeung taat ka Allah li'annaka karna sanyana anjeun eta mukalafun anjeun teh anu dipaksa ku Allah i'tiqadika dina patekadan anjeun dina i'tiqad urang teh asa kapaksa malam salat kedeunah nangarengkol subuh ditita ku Allah keur beujeuh ngaladangan sibuk urang di piwara indit ka masjid ku Allah ya, diingatan ku ada ulah dimasalahkeun dan semukalapun piti kodidat ya urang teh tos kataklif kana naon rupi nu diparentahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala justru urang teh di mana mayunan parentah Allah kada bersyukur dalam teu diparentahkeun ku Allah urang rek parentah sorangan kana salat mah hese cacak sholat lohor jam 1 can kasorang jam 2 can ngitah kene diri tekana diri gitu ya, urang nepikeun ka dingadulan ngaos Quran ku Allah teh nepikeun ka ayeuna ngobrol mah nepikeun ka sapoe jemput kadang-kadang nepikeun ka ngahajakeun urang ti imah beuleuh aya ngobrol ngaji Quran teh kudu ngahajakeun cicing di imah kita hese aja Allah sesat teh mata muda kita saja jauh diri sepupu buku Quran teh deket tapi biasanya muda teh katewa wae mana kaliwatan nih Quran ya newat naon urang heuh newat teh nu luar Quran auzubillah dina itikan urang teh